harapan alun-alun ujung berung teh si kadaharan teh meni loba pisan. Tuh walaupun geus jajan-jajan geus ka imah selalu hayang mampir ka dieu wae baru ka basa si kabayan di ujung berung. Aduh kan ieu lamun ka dieu teh bener-bener penuh wae ku ibu-ibu jeung teteh-teteh. Atuh da baso ieu mah geus rajin pisan harganya juga cuma mulai dari 17.000 aja. Ini teh baso ieu geus gede ablahu baso urat baso cincang baso lapa pokona mah kabehanana kabeh aya di dieu baru dah. Ini mah tong poho diracik heula misda seumeut. Ya lo mending geus nyeun ngaruh ieu mah. Istighfar 50 juta kali baru dah kita mending ngeunang atuh. Ya lo mang ieu mah definisi daging 1000% lain tetelan atuh. Aduh kan ieu si baso lapa lagi kudu tanggal ngicrot kitu. Geus puguh lamun ku dieu mah kudu nyobaan si baso urat gurinyana teh. Barang dibalawakeun teh alas sia mending nyakrek ieu. Injejer liasina teh waduh kan. Ieu teh mendingan pisan. Buat para pencinta baso iga mah kalau mulai di dieu ge igana badag pisan barudak ieu mah keur tiluan oge mah. Hayang ngamuk geus kana tinggal si dagingna teh kuatkeun kalau baki itu dina jero igana teh. Aduh kan ieu teh meni badag pisan. Buat para pengabdi permi ayaman dunia mah kalau mulai di dieu ge